Bener sih anu manting aing. Serius, sanes abi, tapi bohong. Mulai muncul. Iya sigana ieu. Aya cacing. Itu naon dagan? Dua manuk. Banting ku aing sia. Anjing, goblok. Ih, ninjalma. Ayo Pak, ini goblok be. Cek sampai. Anjing. Zaman nu tadi manting aing tuh. Wah, aing sia berenang sia. Nah, sia. Aduh, anjing. Aing kenyahoan. Maneh tadi anu manting aing. Duka sanes abi. Alah, sia montong bohong kayak tadi mana nu manting aing. Serius, sanes abi. Lah. Waduh, sia bener sia anu manting aing. Serius, sanes abi, tapi bohong. Ayo di mana? Goblok tuh. Anjing. Kehed. Kampret teh, goblok teh. Ayo di mana? Hah? Kunaon di aranan tahu nangka? Dan mimiti ngaranana meureunana cau nangka eli. Matak disebut cau nangka agen. Sugan teh kawinan nangka cau jeung tangkal nangka. Lah, dari maneh? Ngawin kena anak kumaha tangkal cau jeung tangkal nangka. Sugan itu Lu itu si sirip. Di bejaan kalah ngaleos. Bos, nu aya dangdut di mana, Bos? dangdut di mana? Di dieu nu aya dangdut di mana, Bos? Aing ngarek nyawer ya, rek joget, rek ngeplay ya. Di mana dangdut? Balik, Bos, ku aing geureunan joget geureunan anjing. Di mana ya nu aya dangdut, Bos? Dasar nu gelo, jangan percaya. Dasar kampret, wah ini jongkrokeun gerak. Anjing goblok. Ayo. Disuruh gue setan. Gue sayang betot ya. Bisa turun? Saya bisa turun. Nih saya kagak bisa naik nih. Lagi yuk. Kuat. Ayo di mana? Kumanut cager. Becager muriang mah. Eta budug sote. Sanu budug. Gosip di mana tuh deh eta? Aya bejana we cenah si Sandi budug cenah. Hanya tuh bisa lempang. Jih, tuh balik pisan gosip teh. Orang mau muriang unggul. Wah, berarti gosip pungkul meureun anjir. Anas urang geus rek digandong kurang teh nama kak ngesmas euy. Sok karya rek ngagandong mah tuh. Oh no. Mana mah geus cager mah maneh. Nu dirasa yang digandong segala.